Buah. Mah, Kah? si Ipung mana? Geroan ka dieu kedeung. Mohon kayak orang sauran heula. Aduh, beda jeung nu ieu hiji mah jeung nu tadi mah Mas, Irfan di mana? Nyaurankeun heula sakedap itu disauran ku bapana. Nya. Oh, mohon siap. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. Hey, mid. Woi, mid. Hey. Mid. Maniac! Mid atuh. Mid. Den, Den, Naon atuh? itu di saweran kok agan. Atuh kalau tengah ganggu pisan lah. Defeat! Ayo mah turun bintang. Barang datang jok kacau. Kumaha we? Yo tekan aja lah. Keun bae lah ada masalah cai eta mah. Kacau ieu mah pokona mah. Alah. Kasbon we hayo. Kasbon atuh mah. Atuh mah ieu peurih, beteung ada rek. Hayo we kasbon ti mimiti ayeuna datang ka dieu Mas Santren geus babaraha 10 tahun kasbon we. Oh, amang bakal dibayar amang. Engke bakal aya warga abdi ka dieu. Alah, paribasa anggar di dinya mah. Moal amang asli ayeuna mah. Ieu sabaraha mah? Teu didagangkeun? Hari ini ieu sabaraha? Teu didagangkeun. Ieu mah atuh. Teu didagangkeun. Mang mana sakala ulah teuing mang. Ye. Betul geus teu kuat mang. Pandulur mang. Ye nya dengekeun. Lamun di dinya tiba heula teu kasbon, urang teh geus beunghar atuh. Geus naik haji bakalna teh. Teu didagangkeun. Ieu mang atuh mang. Teu didagangkeun. Karunya ieu beuteung geus ngadarek deui ieu mang. Unggal-unggal ge kitu. Kalau teh kumaha ieu teh? Teu pisan karuaan. Bae tuh mang lah. Kasbon we lah. Teu janji isuk bayar. Isuknya awas lamun eueuh disusul ka kobong. Mang kayak warga abdi ka dieu. Ditaroskeun ka akangna malahan. Tuh mang ka akang mah. Pokona mah isuk we nya. Nya ini Sok dek naon. Ieu emang beri beuteung mah. Naon sok. Ya dua. Sang ieu emangnya. Ieu. Nah, loba teuing. Kan anjing bade dibayar ku warga abdi anjing bakal aya. Seratkeun we nya seratkeun. Nya seratkeun. Nah, kala urang seratkeun heula. Oh ieu kami di hiji deui mangnya. Mohon mangga. Iya teh tenang. Atos Naon mang? Astagfirullahaladzim. Rugi. Ya naon be? Dieu kelajang maneh sakedeung dinas ieu mah. Tenge kenjang bapak teng sekolot. Tapi da can kolot teuing sih bapak teh nya rada aya keneh simaan gitu. Ngan ieu teh awak tapi geus sagala karasa puguhan we tiba heula barang gawe wae. Ngan ngabandungan maneh jangnya. Nah, can katempo mau awewe wae. Sugan derek naon we pi? Nyaan ieu mah ngan bisi teu kaumuran ku papi tah. Papi hayang gara boga incu ieu teh. Karya tuh Pak, sawah lega, mobil Toyota, beri mawaranda ke kota, diuk, hanapeun tangkal cambara berdua, tarojol setan ngagoda, nu akhirnya mah terserah dah. Don ngalonyeng ke kolot teh. Kolot mahnya aya euy, ieu awewe mahnya. Bodakna si Eden tuh di ditu baheula babaturan bapak. Kan
biasa-biasa wae jelema mah lain jelema beunghar kos urang-urang kieu. Ngan awewe na geulis tuh. Gengsi atuh Pak, maknya kanu biasa-biasa, cik atuh pikirkeun heula bibit, bebet jeung bobotna. Minimal atuh kanu salepel jeung urang ulah kanu sahanapeung. Ah, pokoknya mau orang pecakan heula we ka awewe eta. Oke, orang cobaan, orang langsung tepungan we ka imahna. Lah, da sebenarnya mah mamah ge setuju ka keluarga eta teh. Tapi keun bae we kumaha engke we. Isuk pokoknya mah orang ulin ka imahna tempo awewe nanya. Da bakal geulis sih da tegoreng-goreng ting alus lah pantes. Bodina alus pokoknya mah cocok. Yang maneh manya ti papi. Geus sebel teu nganyang si Eden teh geus lila. Kayak orang ini atuh karitunya. Nyelu suka antong apa mana?